Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat irodat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Da urang teu kudu sadar urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuh lembur, kades kadus RW RT, BPDLB, tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu dagang bubur cobaan tungguan ku budak parawan tah kuring yakin kades jajana didinya. Lamun ditanya naha des make jeung jajan didinya, da lain hayang bubur ngan hayang nempo anu geulis. Buburna eta keneh cobaan tungguan ku nini-nini bau balsem. Kuring mah yakin moal payu eta bubur, naha nu salah lain buburna tapi nu salah tukang dagangna. Ternyata nu dagang teh hayang untung, tak eta carana. Leos bapak tani, ai tani teh tong sok ngandelkeun Allah, tong sok ngajajah. Cing teh pa melak jagong, melak pan ayeuna mah cing teh halodo, heg cebor, tara nyebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Anger manusia mah kudu ikhtiar kun payakun hasil Allah anu nangtukeun. Jetet ibu gering pan ka dokter. Kusalaki mah ditoel saeutik kumaha ngomong cicing horea mani. Tah bisi bapak hayang apa saha makhlukna ieu teh. Coba ibu gering leos ka dokter da bujur teh nyampeurkeun dokter sorangan. Gejos ku dokter ditojos, geus ditojos langsung ditanya sabaraha ka dokter, tah paling ngeunah hirup jadi dokter nya nempo bujurnya dibayar. Eta teh jawaban jelema dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ari ieu sabenerna ngariung di dieu judulna pangaosan. Sabenerna ieu mah ai pangaosan hayang naon. Cek bibir ibu hayang ilmu, da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun bener bapak jeung ibu hayang baroga ilmu, pertanyaan anak, nah memang na ibu teu boga ilmu, da kuring mah yakin ibu teh geus baroga ilmu. Sok geura jawab, ibu ai ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Ibu ai mukakeun ai batur dosa. Geus nyahoeun ai popolotot ka salaki dosa. Ai pedit harta ka batur dosa. Panasan ku milik batur dosa. Tah geus boga ilmu atuh naha teu eureun. Jadi ternyata urang teh ilmu teh karek apal ngan can katempo dina amal. Mata hakikat ilmu, al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun jelema boga ilmu bakal katoong akhlak dumasar tina ilmuna. Ulah ari nu diomongkeun sodakoh ari teu pedit, tah eta teh nyaho sodakoh tapi kumet. Cicing geus rada ngacetot itu. Mata al ilmu nur ari ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya maka urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang teh boga ilmu tapi hirup mah poek wae. KKBG ieu nu hadir arapal bab tahajud. Ngan da ditoong tina kijep kieu mah kijep bareuki hees atuh. KKBG arapal ilmu infak jeung sedekah. Tapi naha fakir miskin diarantep. Ibu ge apa kasalaki teh kudu hormat, geuning duit leutik mah jadi. Aya deui nu leuwih bahaya. Kabeh ge nyaho ulah pasea jeung dulur kudu akur jeung dulur, ulah pasea jeung tatangga. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Boro-boro rakyat leutik pan aya mana mah ku zaman ayeuna punten boro-boro mah barudak leutik, boro-boro mah rakyat leutik, ustad ge pasea wae. Teuing marbutkeun naon. Padahal hakikat hirup teh ulah pasea teh kudu akur jeung dulur, ulah pasea jeung tatangga, kudu nyaahan, asihan, deudeuhan. Da poe ayeuna mah ustad jeung ustad pabaeud-baeud. Berarti leungit eta ilmu.
Berarti ieu ilmu teh teu matak jadi cahaya, matak batur deuk nempo urang teh tong sok lalajo ceramahna, tah lalajoan mah pagaweanana, sabab ilmu teh dumasar tina gawena. Kahartos. Matak ieu teh nu hadir teh kabeh ge paralsu. Sagelis-gelisna ibu make make up pake belas on sesengitan ongkoh aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah teu kabita. Kunaon kuring teu kabita sabab kuring sadar ieu mah kepalsuan. Dan nu aslina ibu mah lain nu ieu. Nu mana nu di imah wayah kieu. Gerasa pikir di imah wayah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek di keukepan huak ieu bau kelek ta eta aslina. Jadi ieu mah urang kaluar imah deuk pangajian mani heula baju heula make up heula blason heula hampura eta mah keur nempokeun kapalsuan mata kusabab kuring mah apa teu kabita semet-met acan. Nana gerhana asli palsu bu. Palebah mana kuring palsuna ceramah mah jiga nu heueuh nya aka fakir nya aka miskin urung nu butuh nalang nu susah. Ibu karek lalajo ceramah kuring pancan lalajo bageurna kuring. Acan matak naik panitia kades hiji mah sae ceramah teu kudu kitu urang teu kudunya aka fakir miskin tak ayeuna mah punten we amplop teh moal dibikeun cing teh naha pak kades mamawa amplop pan ceuk salira kudunya aka fakir miskin daripada ieu amplop dibikeun kanu lain bereun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring geus samet dieu ngulem teh artina palsu nu beunghar asli palsu dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Imah hiji hayang dua kan sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Matak urang teh geuning palsu atuh mana nu aslina. Lamun ibu hayang apal jeung jelema nu aslina jawabanana innallaha ma'ana nu hirup jeung Allah tah mana jelema nu hirup jeung Allah jelema salat cantang tu jeung Allah tahajud cantang tu jeung Allah maca Quran cantang tu jeung Allah ditiung cantang tu jeung Allah ceramah ge cantang tu jeung Allah cantang tu bu jelema salat bejana cenah jeung Allah cantang tu mana bukti eta bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna berarti salat lain jeung Allah jeung sombong nu kitu patutna aduh genah ari keur salat ka Gusti Allah ibu bar salat ngecebrek ngomongkeun batur berarti Allah teh ngasang kadar di masjid wungkul babawa atuh Allah saingga lamun jelema salatna jeung Allah bakal muncul tilu sifat hiji sod dua lam tilu ta sod sidqul qauli bakal alus ucapanana pan alus bacaan salat teh wajah tu wajia lilladzi fatara samawati alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat tapi naha loba jelema anu alus bacaan salat tapi jeung dulur teu akur lantaran lameina jeung tetangga pasea lantaran bibirna berarti eta salat karek sambat alus bacaan can alus dina ucapan bari maranehanana nu kitu teh hiji tasidqul qauli sing alus ucapan kasaluhureun hormat kasahandapeun nyaah ta eta salat dua layinul qalbi leuleus hate jelema nu leuleus hate bakal bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara ta eta jelema leuleus hate mah seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara balik ti dieu salaki keur baeud ibu babaraha katakan geus maneh kitu baeud aing mah da kudu seuri insyaallah di dagor termos ibu maksud kuring seuri kanu baeud teh artina ulah saruan mere kanu pedit nanya kanu tara bisi inget-inget ieu mah bisi inget-inget tatangga bisa aya nu tara nanya ka ibu lamun ditanya tiap kunyem tabayahna bubar ti dieu tepungannya gudrag pantona dia kitu urang geus ceramah jeung nana gerhana poin katilu tina ladang salat teh layinul qalbi leuleus hate jelema nu leuleus hate kudu loba nanya kanu tara pan babengok maneh teh tara nanya ka aing sok kunaon ayeuna urang anggeus aya ibu gelo henteu lain maksudna urang kudu nanya ka jelema anu tara nanya maksudna mah tong sok saruana lam tah layinul qalbi tilu tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan pan urusan doraka mah ibu ge apal sombong doraka ujub doraka riya doraka geuleuhan doraka rujitan doraka cuaka batur doraka panas ku harta batur ge doraka eureun grasok ta eta disebut tarku ma'asi maka fungsina salat tanha anil fahsya iwa
Karena sholat teh kudu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar, tanha anil fahsya wal munkar. Ieu pangaosan nah jeung Allah cantang tuh. Isuk we ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teh jamaah nepi ka ronghok nepi ka jalan. Tah geus kajawab, berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh? Panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya Bapak ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang mah alus awak pengajian hate suudon kieu panya urang bareres hate teh lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit lol cek ibu atuh kumaha Asep lamun emak rek ngulem salira tuluy teu boga duit bade datang oh teu kan hampura geus pinu tuh alasan tinggal nanya ari salira kitu ka dieu mawa naon mobil terus kumaha lamun teu dibayar gampang ngariung we sararea dorong mobil urang nepi ka Cimaung daripada paraih di jalannya atuh bensinan we atuh cantang tuh urang hirup jeung Allah teu cantang. Ibu lamun eta di jilbab bareng jeung Allah da bakal katempo makna bakal muncul cahaya tina jilbabna. Ieu di jilbab tah nu kudu di jilbaban teh lain sakadar sirahna, tapi jilbaban sakuring bungking nu aya dina sirah. Panon jilbaban, ceuli jilbaban, bibir jilbaban, urang ari jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki, jilbab badag papolotot ka salaki, jilbab badag teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur, berarti karek samet jilbab sirahna can di jilbab eusi sirahna. Wow. Empok bapak-bapak belenyeh beri kieu ka ibu lemok. Bongan manusia lahir jeung batin aya lahirna aya batinna lahir tak ieu ibu ngalusan lahir banget setelah glowing pack 2,5 juta ta sabulan nu peuting geuning dipakena teh salaki deukepan ibu keur make make up atuh puguh ngagebeg nu culak-cileuk panon wungkul geuning borelak kuntu ka ciri hayang naon sing debu hayang glowing hayang bodas pek bae dek glowing banget mangan anger hukum alam menentukan punuk mah anger engge jeung sageulis-geulisna ibu anger da maot mau jadi parab cacing taneuh sok nu geulis maot bongkar deui 7 menit tinggal tulangna cacing resepeun lamun nu goreng patut 70 tahun ge cacing paiteun hakikat nu ngaran hirup lain kudu ngageelisan awakna tah geelisan mah eusi hatena geuleuh atuh da bener ieu toh nu kudu alus mah toh lain ari tiung mahal ai mereka yatim 1000 perak teu nguteuk jelema teh ari gedong sigrong ai teu eueuh nu nganyang keur naon gedong sigrong bari lega ari eueuh nu nganyang dek nganyang kumaha anjing helder di buruana sawah gedong sigrong eueuh nu nganyang keur naon tuh lalajuan jelema sangsara nini bilih ongkoh molongo ongkoh imahna ge butut bari doyong eta nini ti marana Asep tos di kebon emak ka dieu heula emak boga dahareun bisi teu kadahar ku emak tuh aya goreng sampeu rabeng nu nganyang ka imah butut kunaon teu butuh imahna tah butuh jelema nu boga imahna aramis budi ieu mah gedong badag eueuh nu nganyang asem banget bro genahnya ngadenge ceramah kieu mah pan ieu pelakuna duit loba keur naon duit loba ka era-era duit loba tong diedeng-edeng teuing yatim loba nu ngajerit hayang jajan miskin loba nu teu boga imah tuh jompo ge loba nu susah mata keur jelema nu loba duit geura toong tuh yatim pek geura bere nu miskin pek geura bantu nu bingung pek geura tulung tah kakara dunya teh manfaat di alam akhirat ieu mah duit loba nu yatim teu hayang jajan da teu dibere nu miskin teu boga imah nu ngamoyenkeun berarti ieu duit teh teu manfaat di dunya jeung akhirat ukur sebatas egois mikiran ego sorangan teu mikirkeun ka lapar batur wow otak jelema kitu mah di akhirat teh di stop heula ku malaikat teh cicing jeung cicing ti mana harta dipake naon deuk naon jawaban coba lamun jelema beunghar bager
Di mana harta dipake naon, nu miskin bakal datang, abdi Gusti saksina, hartana dipake nyakolakeun budak abdi, abdi Gusti saksina, hartana dipake mantuan jisim abdi, salamet jelema beunghar lantaran nulungan jelema miskin. Ngan lamun aya di dieu jelema beunghar mung akur jeung jelema miskin, tahampura nu miskin nu bakal ngadegung-degung huluna. Ditanya pan kita di mana harta dipake naon, cek urang teh dianggap fakir miskin Gusti, nolol fakir miskin di surga. Waduh Gusti, mata urang nyieum kabang emok ge bebengok si eta nu sadumerena. Aduh, kalau leprok nu baroga hutang ka Bang Emok. Matak alam mengatakan, Pak, alam tegas nyarita. Beunghar miskin artinya nu beunghar kudunya kana miskin, moal bisa disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak nu miskin mah gede jasana nitipkeun awak, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan, nu miskin. Matak lamun di dia aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, punten kali-kali mah nu miskin dendam saeutik, maot sia tak bikeun paculna, mangga we kitu nyieun kuburan sorangan. Matak manusia mah butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung ibu make tiung menang batur, baju ge menang batur, bener Bu? Gering ka dokter, dokter teh batur, imah oge menang nyieun batur, bener Bu? Tuh. Ibu gering pan ka dokter, ditulungan batur. Gresok tiung menang batur, baju menang batur, imah menang batur, beunghar oge usahati. Ibu ka dokter, dokter teh ibu hamil ge ku nya. Ibu hamil ku batur. Da ieu Pak pangaosan nu bakal bisa capekeun teh ieu. Kata salaki teh bakal nanya, "Paingan saya budak nu kadua gede irung." Nah kunaon ai bapak eta tadi ngomongkeun hamil ku batur. Bawa sapanjang aing eueuh teh aya nu ungah. Maka jeung hamil ku batur. Ku salaki urang. Jadi naon alasan urang bet kudu goreng jeung batur? Peda batur boga imah urang acan tuluy amek eta mah panas ngaranna. Peda batur maju dina usaha urang keheul eta mah sirik ngaranna. Jelema nu panas jelema sirik hampura keur ngalegleg neraka di alam dunia. Mata karera aboy hirupna teh. Batur meuli kongkorong, manehna ge sarua meuli. Nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Naha tina lajada. Ladang COD. Nu isuk-isuk geuning paket begitu geuning. Double. Anu saminggu teh dipulas teh juga bodas. Nah, apal orang warnana geranya orang tempoan. Batur nyeun gedong nyeri sirah, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli motor modar. Capek, Pak. Lamun hirup teu bebas hate, ripuh capek, lolobana lalajo urusan batur, teu sadar urang kudu bersyukur ka abak urang sorangan. Bener? Jalma tong mikiran teu boga gedong, da moal aya jelema maot teu boga gedong, tong loba mikiran teu boga sawah, moal aya jelema maot teu boga sawah. Saminggu jelema teu dahar pan maot, mata konsep bersyukur mah ti nu leutik ngarah nu gede datang, ieu mah nu gede eueuh nu leutik poho. Mata konsep hirup sarupa kieu, kolbun salimun, hate kudu bersih. Besok jelema nu bersih hate genah. Nempo beungeut lagi marah mai, amis budi someah jeung dareh deh. Punten kalangkung bapak daramang, ibu sehat. Tuh, katempo alus hate. Ieu ditanya wae kota Senemalan, ti mana ceuk? Teu hayang ditanya. Rudet sia teh hirupna teh. Ya. Sedengkeun jelema nu kotor hate mah tempo dina sikapna, gableg kongkorong dedeng-edeng. Pan sidik tetangga teu boga ieu teh kongkorong teh 40 gram teh salaki. Kumaha ceuk tetangga? Kumaha sia. Kotor hate lantaran pangaboga teu dipake alat pikeun pamer. Unit pangaosan gelang dipake dua nana. Geuleuh. Kata tetangga teh hayu urang pangaosan ieu. Rujit aing mah. Datang bulan Ramadan, bulan Februari, taraweh karek genep poe, paragbag status Facebook, alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, ka-7 ka-8 eueuh statusna da eureun tarawehanana. Nanaonan capek hirup hayang dipuji batur teh capek.
matak judul rumus nu ngaran hirup lain alusan beungeutna lain alusan tiungna lain alusan bajuna tah gerak alus si hatena matak ladang pengajian ka lain haben gundak ganti tiung teu penting Senin kudu bodas nganyuk bodas KB salasa hejo KB rebo burung KB kemis ungu KB cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju nu kudu dirobah mata si hate nu teu akur jeung dulur bubar ti dieu menta hampura nu sok pasea jeung tatangga bubar ti dieu gawat menta hampura utama ka salaki bubar ti dieu gawat tangkep aya jasa laki bakal nanya kunaon ai mamah jadi lebay tobat nu kudu robah teh lain tiung jeung baju tah geura robah mah si hate demi Allah nya teu watir jelema miskin teu kebedag baju jadi nu miskin mah mung pangaosan teh lain ku mung ku teu boga saragam matak keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam matak pek saragamkeun mah eusi hate lain tiung jeung bajuna imeh sedih lah teh greget nya sok da poe ayeuna teh umat Islam teh hampir leungit ka saragaman ari tiung sararagam ari baju sararagam ari tatangga teu dahar diantep ari tiung saragam baju saragam ari miskin hayang sakola jajaritan eueuh nu ngabiayaan ari tiung saragam baju saragam hampura loba jelema miskin teu boga imah diarantep di mana letak dalil zakat di mana letak dalil sedekah karek samet bibirna can katempo dina perilaku hirupna aduh kasiniran nya aku ceramah kieu paduli teuing paling ge moal diulem deui sabodo geuleuh atuh dah tapi bener ya dah hirup mah ukur disebut nana gerhana disebut ustad itu UST pupus kan bae teu make UST ge teu ngaruh da moal ditanya ku malaikat ustad sumuhun mangga lebet ka surga pangheulana eueuh tak urang mah mung disebut ustad teh naha sieun teu akur jeung gawe hana disebut ustad teh pagawean pasea wae Hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur ngewa ka batur gerateangan kitabna kitab nu mana hadisna nomor sabaraha Qur'anna ayat sabaraha yen urang kudu ngewa ka sasama so teangan da moal aya sahurup oge urang kudu ngewa ka batur moal aya demi Allah mata hampura bisi di dia aya santri pe kitab bararaca hadis araji Quran sing apal guru sing loba ngan tanya hate sapanjang geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur ngewa ka batur hampura ieu ilmu teu mampu ngarobah dirina boro-boro ngarobah baturna geunah euy keheula tuh dah sedih ku ilmu teh kudu bisa robah hate bu matak awak ngareneng can tangtu jeung hate awak ngareneng hate teu ngareneng bubar teh deui ngocobrok ngomong nu gigireun ngareneng jeung nu gendut mah bau kelek kitu awak na ngareneng ngan hate teu ngareneng matak keukeuh nu kudu direnengkeun mah lain awak tah ieu tah nah hate nyangu nyata urang teu boga beas geus jempe kewajiban urang barang bere ka maneh cicing heulanya deuk nyokot beas legedet nganterkeun beas kanu miskin si itu teh jadi nyangu jadi dahar moal era moal wirang naha jelema dalahar kabeh ieu mah beunghar geus gedong boga sawah boga kana BLT hayang asal lieur aing mah da ari ka Allah ngadoa ya Allah beungharkeun abdi ari datang ka kades ngaku jelema sangsara munafik surup kitu teh bisi aya di dieu nu beunghar menang BLT anu kamari geuning BLT Kesra bisi yang bisi aya nu beunghar meunang matak naon lamun kieu datang deui ka kades pak kades hampura ulah nepi ka ngagujurudkeun ulah nepi ka masehakeun aya jelema miskin teu kabere nah ari abdi kabere punten abdi mah moal narima pangmikeunkeun we ka ditu ta eta beunghar nu sajati teh nya ge keprok da eueuh anger we jempenya PRT nya ulang-ulah ulah dibeja-beja meunang bisi ieu mah dina riungan ieu aya jelema beunghar tuluy meunang 800.000 pan kamari teh meunang BLT Kesra tah sadar imah boga sawah boga budak sakola duit aya salaki keur ikhtiar
tong ditampak mun bisa makan baik ngaran ibu ayah ngan toong si miskin toong si yatim bisa jadi itu ujian ke ibu hak mereka lain hak orang bikin tak eta no jadi kahadean teh lain aing lain keprok iraha dek cager ceramah kieu mah Pak Kades moal teu geunaheun hatena labok cenah babeureun urang mere henteu atuh duit-duit kitu bikin ka ditu lain diomongeun wae teh wae naon moal aya nu dibikeun ka nu sangsara gitu disebut moal aya mah beureun ibu gede jero sarua kerasa ngeunah hirup lamun kitu ngarasakeun batur pan rasa batur teh rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur ge bingung batur gering dilongok ku urang ku perasaan bawa batur gering teu boga keur ka rumah sakit eueuh biayana mangkaning eueuh mobil bapak kaluarkeun ka dieu euy bisi maneh rek ka rumah sakit ka puskesmas ka dokter bisi maneh teu boga ongkos tah aya mobil emang pake dunya nu bapak tapi manfaat geus aya di akhirat reret jelema miskin ka dieu euy bisi maneh hese dahar daripada magrib acleung-acleungan neangan biasa letter bisi maneh era tu aya sawah kuring 50 tumbak garap ku maneh meunang 5 karung beas pek 4 karung keur maneh sakarung keur dewek tuh hartana di dieu keneh dunyana di dieu keneh tapi manfaat geus nepi ka alam ditu hese naon moal aya nah malur tadi rut pek bae teu kitu ge pek bae moal mere ka yatim bae moal mere ka miskin bae moal mere ka jompo bae moal dicarek pek ngan hiji waktu Allah bakal maksa anak incuk kena narkoba kudu ditebus ka mana-mana 100 juta kudu ngalayang sawah beak lebok nges budakna ditebus nyeri sirah nyeri beuteung nyeri suku pengkor ongkoh leos ke rumah sakit sawah belah ditu ludes ke rumah sakit hakaan kekeh Allah bakal maksa Pak matak leuwih hade samemeh Allah mere panyakit leuwih hade urang ngabersihan harta urang supaya kadahar teu jadi panyakit urang kumaha teu kahartina ceramah kieu anu beunghar anu pedit panas bebatokna mau telung kena huluna kaduh aing datang mantap jor ayo teh sadar teh atuh aing da urang mah kieu ceramah lagi teu nambah aing diulem nya tuluy teh lamun geus teu kuat lambaikan tangannya mata kieu teh ngajak asli mata hirup innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah teh saha jelemana hayang nempo geuring da hirup jelema nu bareng jeung Allah teh nu kumaha atuh sifat bakal niron sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Gusti tah ibu ari hayang panu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot nya leg-legeun aya petot-petot ge jelema ai hayang manu kasep bari beunghar lamun dina wayang hayang jiga nu Arjuna lamun di ustad hayang nu mirip ustadna Nagrahana ngan ibu teh moal kuat lamun menangkeun salaki kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA bakal loba dipariksa telat balik bakal dicarekan nah kasep beunghar timuruan sieun dipaok batur coba jeung nu petotan aman hate dibalikeun teu kajeun malahan manu petot badi tawaran bapak beli bade beger bosan jeung abdi mangga we mama ridho nah ibu mah jeung ngomong kitu mah jeung ridho percaya moal pernah beger si eta nah petot kitu jadi keputusan Allah teh terbaik ya kunaon ibu jadi rana ngora-ngora budak jadi korban tong nuding Allah kadoliman urang tapi nu dituding Gusti Allah jadi rana ngora-ngora budak jadi korban lain salah Allah ibu nu goreng adat robah gresok adat teh ka salaki teh lain pempolotot wae ieu mah salaki datang kuak langsung sare molor wae bagong deuk saha lalaki nu ngeuna disebut bagong ngan untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapepeting aya hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong baba bagong ari abdi ya anak begu jang rag-rag talak budak korban rumah tangga awut-awutan tong sok nuding Allah salahkeun adat sorangan nu teu robah-robah matak lamun ibu hayang ejeung Allah gampang
ala bidzikrillah tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran. Ibu amak ka salaki tinggal wiridan bari hohoa tagogeun banget ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha cekek ongko yasin pan salaki titibatan ngamuk ngado nangkep bari maca ayat kursi da disangkana juri cai nu asup gebro duit 2 juta tinggal gurih nyawa cek ibu cawel ongko sadaqallahul adzim. Ya, tuh hirup bareng jeung Allah mah sanajan amak nu kaluar moal ngaran sato angar we dikir jatot ti tajong innalillahi tuh teu kehe teu amak teu ruji teu jua teu ngewah. Jadi terjadinya perceraian jadi ranang orang-orang budak korban lain takdir Allah tapi ada urang nu goreng patuh. Hah? Sok bisi rek ngadebat sok oh bapaeun cenah siniranana hengke sakedeung deui kalem ke urang kitu eueuh ieu mah keuna da ibu bapan diajar sabar keuna sabar heula tarima heula keuna itu mah cenah sareuri heula tangke urang kitu kabeh otak bapak-bapak bener tangke mah cantang tuh kitu ge tuh mata hirup tinggal narima kan da Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia ge dengan sempurna bulu panon ponok pan sampurna gitu bulu panon ponok aduh kucap kicep teh hampang tuh ibu da ponok kaum ibu-ibu tara narima luk-luk cenah panjang atuh nempo urang teh gojigeun nu berat kicep balik ke dieu marawa motor gelebuk angin badak pan bulu panon palsu atuh nilep dua anak tikus ruk karena kebon awi kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ngerasa awak genut ngeus tarimakeun cirina salaki nyenangkeun nepi ka rungsing mikiran awak genut riweuh mikiran awak genut ceuk urang manaha cirina salaki nyenangkeun ieu mah leos ka kantor desa senam 2 tahun ibu nu senamna salaki nu TBC-na naha da ngaran-ngaran pakaian senam lain gamis kieu rok ponok lejing ongkoh merak ketangtang bujur monoyot udel ka ciri kaluhur you can see nguk di beureun tidak nahanana gerhana apa pernah lalajo di gor desa 2 tahun senam nah langsing dah henteu sepuh kalah kebeuki meber geuninganna nah da eta beres senam teh goyobod comro misro basona ge disanguan ongkoh wah toong salaki paeh weh nah mikiran hutang urut baso matak hirup mah prinsipna narimakeun tong ngabanding-banding milik urang jeung milik batur semakin batur dibere milik nu gede maka Allah ge marentahkeun sangkan ibadah tina rizki anu gede keur nu miskin mah teu kudu ibadah ku harta da teu gablek kunaon sih ibu teu zakat teu boga geus coba nu meunghar teu zakat teu naon alasan harta boga pendapatan boga imah boga ai zakat pedit amit-amit ya Allah ih naudzubillahi min dzalik saban Allah nitipkeun harta maka Allah ge nitipkeun parentahna sok anjeun dibere harta ngan wayahna tuh miskin pabalatak tah yatim bere ku anjeun wayahna gerajami nah tos dia teh pengajian kita insya Allah kahartieun ku sararea ngan kebalik ke dia nu jadi musuh salaki ibu di mana bieu pangaosan sanu ceramahna nana gerhana menang naon kieu ya Pak mun urang boga mobil tuluy tetangga teh ngajuru teu bogaeun duit mobil urang cenah pake ku tetangga ju kieu salaki teh talamun urang boga sawah panggil nu miskin cenah nyawah dina sawah urang 50 tumbak keur manehna 4 karung keur urang sakarung eta ceuk salaki ibu geus ustad gitu mah tong diulem deui tong didenge beak si harta urang jadi bakal aya musuh Pak sahan musuhna nu teu paham nu teu ngarti matak bahasana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin jalma nu rek dibere kaalusan teh yufaqihu nu dipahamkeun matak cantang tu jelema apal paham jeung setiap jelema paham pasti apal kana Islam nah ngomongkeun batur apal karena Islam tapi teu apal cara minggawe Islam apal karena Quran apa tapi nah mitnah batur nuding batur panas ku batur
ayat nu mana nu kudu kitu manusia jeung manusia nya urang teh apal kana Quran teh apal cara migawe bener Bu iya pengajian ya teh pengajian nu katempo nu kadenge centang tuh karasa maka ladang ngaji teh kudu karasa ku dulur karasa ku batur karasa ku tetangga nu pedit gera bager nu goreng gera alus nu salah gera bener anu beungeut nah haseum beungeut guru gewat amis budi tah karobah katempo ku batur bener euy ladang pangajian sia eta jadi robah hayang urang ge milu pangajian kunaon make jeung hayang lain kabita ku beungeutna lain kabita ku tiungna tapi kabita ku robah eusi hate well tak payahna utamana mah kasalakinya kesalnya kudu robah tak kasalaki menang naon bieu ceramah abdi pan sok hoa ka bapa terus kumaha ceuk Pak Ustad mah yen teu meunang cenah kitu teh bener terus kumaha deui besukna teh ceuk salaki teh ngaos deui enjing naha kapake da ieu mah atuh ibadah teh karek katempo jeung kadenge tapi can karasa sedangkan ibadah mah lain kudu katempo lain kudu kadenge tapi kudu karasa bener apal kana Quran teu apal cara migawe Quran mata Quran teh dipake alat keur ngahina batur Quran dipake alat keur ngaledek batur Quran dipake alat keur mitnah batur Quran dipake alat keur ngabobodo batur lantaran apal Quran tapi teu apal cara migawe Quran nu sabenerna matak cokolot baheula ngaji diri mariksa awak maca Quran geus ngaji diri ngaji Quran maka Quran dipake alat keur ngahirupan dirina maca Quran tanpa ngaji diri Quran dipake alat keur ngahina baturna padahal Quran keur ngukur badan sakujur milik pribadi ngahisab pagawean sorangan lain ngahisab pagawean batur pan ibu ge salawat mah digenah-genahnya salatullah salamullah ala toha rasulillah digenah-genah ya. Tapi genahna maca sholawat candak tuh genahna ucapan sanggeus maca sholawat matak sholawat nu genah teh kudu katempo dina ucapan nu genah dina budi anu genah dina sikap anu genah dina hate anu genah gitu atuh gitu dah kira-kira ceramah kudu rambut nanti ke akar-akarna bae Bu tuh innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah lamun hirup bareng jeung Allah kahayang teh kudu kahayang Allah nyunatan budak pan kahayang Allah mah gampang bawa ka dokter 750 mayar laser balik ka imah masjid hayam tuluy nyieun bakakak barak kecelakaan 2 juta eta nyunatan beres udah hayang ade Astrid tak ulah nuding kahayang Allah da eueuh malaikat joget luhur panggung udah hayang bajidor eueuh malaikat joget udah hayang wayang golek eueuh malaikat hadir lain ulah keur nu beunghar mah pek bae ngan anu sangsara mah tong maksakeun ieu mah sawah digadekeun sertifikat imah dikumpulkeun BPKB motor dikabangkeun bubar hajat leneng kana hulu jebleh we di masjid pas ditanya citi kunaon maneh ceurik kieu cenah bubar hajat rabeng hutang takdir Allah lain takdir Allah lebok kahayang diri matak gerabelaan kahayang Allah lain melaan kahayang diri sifat kudu sifat Allah sifat Allah nu mana Bu 80 salapan ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'id ya ngapa Allah teh boga sifat Rahman Rahim ai Rahman Rahim teh maha welas maha tak ibu teh hamba Allah kuring ge hamba Allah lamun urang deuk niron ka saha kudu niron ka Allah Allah boga sifat maha welas maha asih maka urang disebut hamba Allah kudu boga sifat nyaan asihan dedehan lo budak tatangga nongtot leho dagang comro meuli moal nama geuning moal geuleuh berarti ibu mah lajo leho lain po comro disuhur lehona irungna nyebutkeun geuleuh lamun ibu nyebutkeun kana leho geuleuh na emangna ibu teu lehoan ibu mah leuwih nya tina ceuli ongkong hejo pangsel ngahaja ngaraheun barang dahar soalna urang acan calom bro rametak
Cek ibu teh kaditu sajang rujit aing nempona ge nyerieun hate budakna, nyeri hate indungna, comro teu payu, leho teu eueuh, leho bakal tetep aya, budak nyeri hate dendam nepi ka saumur-umur. Coba lamun boga sifat Rahman Rahim nyaha Allah Maha Welas Maha Asih, maka urang kudu welas jeung asih ka dieu jang. Mama teu hayang comro, ngan eta we kabitaku polo kuat hejo. Tah duit 5.000 wayana sing-seringkeun di balong emak keur barab jair. Sebreng budak lehona leungit, comro na payu comro lantaran leungit la leho. Kunaon leho leungit comro payu? Ibu nu nyieun jasa pira kadar 5.000. Bisa jadi nu 5.000 eta nyalametkeun budak jadi payu comro na, nyalametkeun indung teu nyeri hatena, nyalametkeun ibu di alam akhirat. Nah, tuh piraku teu kaharti. Kata kadeknya isuk bisa dagang hek tempo heula irungna. Lamun nongtot polo, wah cenah ceramah penting kadieu ja kadieu. Emak mah teu hayang dorok-dok. Tukang dorok-dok. Ngan eta we kabitaku kumisna. Kadieu beuli kumis di urang kerok kumaha. Aduh, ampun. Nyaahan, asihan, deh. Allah boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh maha pengampun. Tah bapak jeung ibu teh deuk nu reuniron kana sifat Allah. Allah boga sifat maha pengampun, maha panghampura. Dosa ibu, dosa kuring gede, tapi kalem ibu aya nu leuwih gede tibatan dosa urang. Naon nu leuwih gede? Panghampura Allah leuwih gede batan dosana manusia. Matak cek Allah tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia, tong putus asa dina perkara tobat ka kami. Naha sagede-gedena dosa anjeun tobat dipupus ku kami kabeh kasalahanana, kabeh kadorakaanana, kabeh kamaksiatanana. Hiji syaratna tobat anjeun eureun tina kadorkaan ku kami dipupus sagala-galana. Matak ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, cantang. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 70 tahun. Si eta tuh tobat keneh, aya deuk maot jarak 2 poe, tuluy tobat. Tobat tah janji Allah mupus dosa anu katukang lantaran tobatna. Tapunten anu sok ibadah 70 tahun tungtung hirupna ending poho sombong, asa aing pang ibadahna, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, asa aing pang masjidna. Beak ladang ibadah hiji ku kasombonganana. Aduh, sadengkeun sombong teh ieu tah. Boga kongkorong ge cepret. Syukur karena status. Alhamdulillah hadiah ulang tahun dari suami. Tanya isukna leungit puas. Ya, deuk tahajud nyieun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuai batur maka sawah ka pasar ka pasir mah heuai wae di jalan. Ditanya kunaon tuluy tahajud teu eureun-eureun. Capek. Ria nu kitu patut. Bener ya? Asli nya cek urang ge hirup bareng jeung Allah teh hese nya lamun hirup bareng jeung Allah dibere miskin bakal narima, dibere beunghar bakal bager. Nu beunghar bager, nu miskin sabar. Tuh nu miskin sabar, nu beunghar bager. Ibadah nu miskin ibadahna ku sabarna, nu beunghar ibadah ku bagerna. Hirup jeung Allah. Hari ibu mesti percaya mah teu da kitu hirup mah. Nu bodoh narima kana kabodohan, nu pinter sadar kana kapinteran. Akhirna teh jelema pinter teh daek ngoncoran jelema bodoh, ka jelema bodoh daek tatanya kanu pinter nyekluk sarua. Naon sababna? Cicing dina tugasna masih matak di urang mapan da kitu. Matak gara cicing dina tugas tuh aya Pak Kades. Pak Kades teh eta teh pendakwah. Dakwah ku cara pamarentahanana. Ampun tan RT tong popoloto teuing ka rakyat sabab RT geus keung ku RW ge tong popoloto teuing sabab keung ku kadus. Pomo kadus ti rumah aduh kumis badak buuk gondrong. Sieun urang. Abah
Kadus oge tong popoloto teuing ka RW da sieun ku kades, kades ge tong popoloto teuing ka kadus da sieun ku camat, camat ge tong popoloto teuing sieun ku bupati, bupati ge tong popoloto teuing sieun ku Padedi sebagai gubernur, gubernur ge tong popoloto teuing sieun ku Prabowo, Prabowo ge tong galak-galak teuing sieun ku saha ku malaikat pencabut nyawa. Matak jelema mah punten lain jabatanana, lain hartana, lain geulisna, lain kasepna, tapi kumaha carana urang maot dina kaayaan tenang husnul khotimah. Eta we nu kudu diulik mah supaya urang maot husnul khotimah da maot teh gumantung tina kabiasaan. Jelema nu sok ngocoblot ngomongkeun batur kitu we maot teh keur jadi deuk ngomongkeun batur meureun kaburu nyawana ngalayang kieu teh loh. Pas cek malaikat man robuka kieu moal teu didagor ibu rasa popolotot ka salaki cabut nyawa keur kieu teh dikitukeun jalma maot teh pagumantung kabiasaan matak sok gerajieun pimaoteun teh dina alam ka alusan. Bapak deuk init ka diskotik tanya heula kumaha lamun jantung copot di ditu, kumaha anak jeung incu meureun apal bapak keur maot di ditu. Jadi tetulus tak datang ke diskotik. Bapak dek nipu batur sok sieun maot keur nipu loba kasieun tapi lamun dek pangaosan kajeun tuluh paksakeun kajeun lapar paksakeun maot dina kaayaan pangaosan kumaha cek dongeng batur bagja. Bapak leos ka masjid maot di masjid bagja. Ibu keur sholawatan maot keur sholawatan bagja artos matak sing keung kumaha lamun urang maot dalam keadaan kamaksiatan keung keur bobogohan kumaha lamun dicabut nyawa keur patoel-toel cabut kieu aduh kudu gede kasih mun kieu tong sieun deuk maot ayeuna ge pek bae naha teu kudu keung dina jalan hade keur di masjid teu kudu keung dina jalan hade keur maca Quran teu kudu keung dina jalan hade keur tahlil teu kudu keung dina jalan hade sedengkeun manusia maot teh gumantung kabiasaanana matak sok ngomongkeun batur rada riren bisi modar. Balajo Persib keok geuning kamarinya kuliwan Citi 3-2 buat genok aing bareng-beng araririt ka ditu mau motor bebereng-bengang jebor tabrakan maut ditanya man robuka piking abdi dikepret anger matak melaan Persib teh ulah nepi ka nyawa ditanonkeun atuh be aja biasa bapak-bapak nu sok hibur baling ucrug teu bener Persib teh nyieun kesebelasan ku abdi bejakeun ka Pak Umuh yen bapak nangtang Persib jug mengbal moal teh 100-0. Jadi manusia mah ulah loba ngomentar karena perkara nu batur da urang ge cantang. Bener Bu? Tak simbol itu kolot baheula tuh aya kacapi. Kacap nu hiji. Naon kacap nu hiji? Allahu Akbar. Allah teh nu Maha Agung. Mata kacapi mah jentreng lagi jentreng nyeredet kana hate. Sok ibu mun kacapi aya juga yang jiro. Juga. Da teu geunah dijogedan nu kacapi. Da kacapi mah sing asup nyereset kana hate suling susul sing eli tah ladang ngaji teh kudu suling kudu susul sing nepi ka eli ayeuna da kacapi 5 daminatila artinya manusia teh di dunia teh beda daminatila berbeda-beda matak hawayahna berbeda-beda tapi dalam satu dalam tujuan ibu jeung salaki pan beda balaki mah kumisan janggotan pan ibu mah dipaksakeun ge kumis janggot aya kumis mep matak ibu mah baeud lucu jika jeruk teu bitu coba lalaki baeud ngeunteung di balong jika lele useupeun matak bisi di dia aya lalaki nu baeud kerok heula kumis tuluy dierok isuk deui eta berbeda salaki jeung pamajikan beda dihijikeun 7 tahun pan ku perbedaan lahirlah budak coba awewe jeung awewe hijikeun paling bijil ge anak ucing matak tong anti dengan perbedaan tuh simbol kacapi 5 nadana daminatila berbeda jentrengkeun ku ahlina oleh pan judul lagu keur sayang widi aduh buah sarare aing tukang kacapi kamari mah abdi di Sukabumi pa ngalagu keur sayang widi wah nu ngulem teh 500 merena teh pamajikanana 500 kamari
di Sukabumi nya teuing di dieu mah ku memilih we ngan lamun teu piraku nepi ka teu akur jeung jigah batur gitu lagu ieu pisan dah lagu Kersayang Widi acan perjuangan keur jenteng-jenteng heula atuh kalem nepi ka hayai ku teu sabaran artos nutos disagikan ka dieu sing digentos deui ku Allah nu langkung sae atuh Pak Kades oge ku abdi didoakeun sing panjang yuswa Pak Kades sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocoki atuh cek bapak-bapak sananaha abdi teu doakeun abdi mangadoakan nu mere wungkul anu teu mere mah sok we ngadoa sok wah darah cek nu ngewaeun mah rada galau ustadna mah aya doa dijualan lain gitu cicing heula naon eta ngaranna seni ai seni tradisi ai tradisi budaya ai budaya kabiasaan matak di urang mah dakwah teh bergantung kana kabiasaanana masing kumaha cekolot lamun urang dieu resepna tahu bere tahu tong dibere tempe lamun kuring resep pindang tong dibere daging hayam kalah ongkek bere wepit gitu cekolot teh heuh maksudna dai kuring mah hayang ceramah jiga Arab hayang ngan moal ngarti atau ku Arab ku Inggris juga sok in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu sarua ai kitu mah pan dumasartina bahasana masing-masing genah komo urang mah cicing di kampung ulah ngadidik budak bade budak setepak aduh ku bahasa Indonesia eta teh sok gaul teh awas jangan main sisi balong nanti digejebur awas jangan main sisi solokan palit ke urumuy akinati kota cucuk kakek dicari-cari gok di dieu abeu kitu balik matak urang mah berdasarkan budayana masih sadia atuh moal sarupa urang jeung Arab teh moal bisa di Arab mengong adan langsung komat meujeuh di Arab mah disiplin jelema teh ibadah kapan di urang mengong adan langsung komat duaan aki-aki tapi orang mah pinter nyeuna metode geuning pujian di masjid hariring teh what muslim what hayu urang kunaon ari ibu hayu urang berjamaah salat subuh aya ret meureun magrib magrib akan we tong disitong digenggeureukeun da eta mah metode takbiran geura sok kitu we di urang aya di Arab takbiran teh panjang napas Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab blues ka masjid di dieu Allahu akbar Allahu kumaha alah jika DKM pisan nyerabat nyaho anu teh apa begitu akan we goreng-gorengan urang daripada alus nu batur mending nu urang piara berdasarkan budayana masih termasuk ngapalkeun sifat wajib nu 20 pan bari nyanyi wujud kidam empat tungting gembah empat tungting gembah empompak pompak tumbah empompak pompak dembah mbah pompak bombah pang pang bombah pang pang dak tumbah bombak bombak bombam bombak tumbak dum dum bombak bombak bombang tembak haliman hayan samian ku nyanyi aya di Arab eueuh matak tong hayang sarupa teuing jeung urang Arab teh da lain da Islam lain aya di Arab Islam lain aya di Cimaung Islam lain aya di Purwakarta Islam ge lain aya di Cikalong di mana atuh Islam na awak bapak geura sok bisa percaya Islam teh na awak ibu sahadat, sholat, zakat,
saum haji. Di mana sahadatna dina roh, di mana salatna nasira, di mana zakatna naleungeun, di mana puasana na beteung, di mana hajina na suku nya kapangi. Di mana sahadatna dina roh, di mana salatna nasira, di mana zakatna naleungeun, di mana puasana na beteung, di mana hajina na suku. Wujud di manusia sahadat rohna, salat sirahna, zakat leungeunna, puasa beteungna, haji sukuna. Ari bapa nahan lapar, nahan sirah tawa beteung. Berarti puasa teh beteungna. Matak jelema anu puasa bakal nolak pamere batur bisi batur henteu ridho. Lamun ku urang dipentak tuluy batur teu ridho, dituang diteureui ku urang bakal jadi panyakit. Apan puasa? Puasa teh nahan lapar jeung dahaga, nahan rizki anu teu halal, nahan rizki anu haram, nahan rizki anu batur teu ridho. Matak jelema anu puasa mah jujur we, moal wani barang pentak bisi batur teu ridho. Kalau cek bapak ya teh cenah mentak geuning nya da ridho kira-kira teh ridho sok cokot deui teh era mah sok geus kagok geus hareup teu menta kuring ngan itu anu ka Allah puasa moal wani barang dahar perkara anu Allah teu ridho atuh moal parebut warisan, moal parebut harta banda anu batur, moal panas ku milik batur, bisi anu teu ridho diteureui ku urang bakal jadi bibit terwujud penyakit, paingan kolot baheula paranjang umur, da beteungna dijaga ku puasana. Hartos. Ari ibu sujud make naon? Bujur. Ku sirah sujud mah. Tah berarti salat teh sirahna. Jelema nu sok salat hifdul akli bakal ngajaga akal pikiran. Matak jelema salat mah moal ngahina batur, moal ngaldek batur, moal mitna batur, moal nuding batur, ngajaga salat dina sirah hifdul akli, ngajaga akal pikiran. Hari zakat leungeunna, matak zakat teh datang satahun sakali di bulan Ramadan sok barang bere ka batur. Tah sabenerna mah zakat teh urang mah ulah satahun sakali. Wayahna bab zakat dibawa kana 11 bulan. Sok hayang mere ka sasama dina hirupna. Ari mere kunaon? Ku kokod ibu. Ampuran nyebut kokod. Kuleungeun barang bere teh kuleungeun panggih jeung yatim ka dieu jang ka mana indung teu aya ka mana bapa teu aya di mana sakola bekal tara mekal reketek hate ibu kumaha lamun nu kieu teh incu aing kumaha lamun nu kieu anak aing kumaha lamun nu kieu dulur aing yeuh atuh ayeuna mah sapoe maneh datang heula ka imah emak deuk sakola teh cokot di emak aya 10.000 dina sapoe bikeunan tah zakat teh ieu leungeunna haji ieu sukuna kamana ibadah haji ka Mekah. Ai Mekah disebut tanah suci. Lamun bener Mekah tanah suci wayahna balik ge kudu anger suci. Ieu mah ari indit ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok. Mana bukti jadi tanah ledok? Eta geuning balik ibadah haji teh disebut haji ngamu. Mang 75 juta aing teh haji. Nah, jadi tanah ledok. Komo nu hasem beungeut mah ari indit ka tanah suci ari balik jadi hasem beungeut jigana taneuh kuburan. Komo nu sok teu akur jeung dulur nu sok pasti hajeun tatangga ari indit ka tanah suci ari balik pasti hajeun tatanggana tah eta mah jigana taneuh urug ieu. Indit ka tanah suci baliknya kudu cicing dina alam kasucian. Haji teh ieu. Tinggal sahadat di mana? Dina ruh, ibu gaduh ruh. Nah, ruh hirup, di mana eta hirup? So, bayangan, di mana hirup? Dina napas ibu. Bisa ibu percaya hirup dina napas, sok pasti ngarep. Tuluy bekem 5 menit gitu sok. Insya Allah mah purlang 10 menit tae. Ternyata ruh teh haya teh hirup teh ayana dina napas. Mata cek para alim ulama napas urang teh kudu selalu berzikir istighfarna unggal poe subhanallahna unggal poe alhamdulillah unggal poe ngan teu katempo ku nyemna istighfar geus aya dina prilakuna datang ka jalan geus teu hayang ngocobrot ngomongkeun batur geus teu hayang nyieun dosa ka batur geus teu hayang ngaledek batur geus teu hayang ngahina batur ieu teh aplikasi tina sahadat aplikasi tina istighfar teh diri geus mung nyieun doraka
kakara disebut istighfar. Lain haben dina bibir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bubar di masjid salat atuh oi. Eta istighfar nepi ka teu neurang. Di masjid maraca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif aya latif teh wahai Allah maha lembut nanti era ari bibir ngomong ya latif ari hate kereng wae. Lamun ibu di dia kukuring di bekalan ya latif ya latif ya latif balik ka imah salaki keur sare sangu eueuh cai eueuh sun kening salaki tah ya latif lembut jiwana ieu mah balik ka imah pedah lalaki can hudang wae molor teh kos bagongnya seurik aing balik jeung keung di luar gelo kitu sa eta ya latif teu kaciri ya latif dina awakna kartos bapak. Mun bapak kukuring ayeuna di bekalan ya latif ibu ya latif teh wahai Allah nu maha lembut sing lembut ieu hate dihina tara ngalawan dicaci teu malik benci batur rujit batur jua batur ngewa urang mah teu ngewa ka batur keun bae urang dipika ngewa batur urang mah ulah ngewa ka batur bae urang dipika izin batur urang mah ulah izin ka selesai hirup eta eus dina ya latif. Lain hamban wiridan ya latif ya latif ya latif ai kasalaki ambil ngarawas hakan ku aing gitu. Eta aya nu seueur ditarik eta teh pelaku utama. Sahadat. Ai sahadat teh nu mana, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abdi nyaksi teh aya di pangeran angin Allah abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan urang buka hirup ya sahadat dina roh hirup sahadat dina hate lamun hirup sahadat dina hate soca nempok batur lebih mulia batan urang ceuli moal hayang ngadenge gosip bibir moal hayang ngaledek batur sampean bakal hayang ngalengkah karena bener hate ge bakal nyacas bodas tanpa geuleuk geuneuk meleuk rujit jeung cuak ka diri sasama itulah sahadat hirup dina awakna hayu urang lakukeun sok nempo batur teh leuwih mulia tak ieu budak ieu teh leuwih mulia batan ibu ieu budak eta budak saha budak ibu tak ieu teh murang kali teh leuwih mulia batan ibu kuring mangajamin ieu budak teu apaleun Quran teu apaleun hadis teu salat tara zakat tara ibadah haji tara pangajian ge tara mana bukti eta pangajian teu euy. Iya budak tetara Bu tapi punten budak pasea jeung budak tetangga 5 menit pak kaleng-kaleng padahal budak teu apal Quran teu apal hadis nah coba ieu nu geus kolot alapal Quran alapal hadis salat osok ka masjid leket tapi boro-boro mah ka tetangga jeung baraya amak ke kasalaki hapunten Pak saminggu teu diolok ku duit hese cager. Nah ari budak baeur jeung budak tetangga 5 menit pak kaleng-kaleng antep ku ibu sok antep isukna ge boga mie dibeulahkeun deui boga cai diinumkeun deui ieu budak matak sok guru tah ti budak sabab budak aya nu dijamin yuladu alal fitrah aya kesucian dalam jiwa-jiwana ieu mah geus ieu mah nu geus karolot ke geus leungit kasucian jiwa teh nu aya teh kesal jeung amak bener nya gitu hirup sahadat tah urang geus sahadat kudu era ari nyarita asyhadu anna Muhammad Rasulullah abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah nah ada Nabi Muhammad mah bager dan nu pedit masih korun ari Nabi biar ngaku Nabi Muhammad utusan Allah tapi nu beunghar osok pedit tahun kan nu pedit mah lain nu Muhammad Nabi Muhammad si korun ari Nabi wir ngaku Nabi Muhammad utusan Allah tapi nah jadi sombong Allah teh nyieun pelajaran jelema nu pangsombongna adalah Firaun nah ari ngomong Nabi Muhammad aya teh sombong wae dan nu sombong mah fir ari ongkoh ngaku Nabi Muhammad utusan Allah tapi sok ngadu domba batur ngarah pasea tah nu sok ngadu domba mah Abu Lahab ari ngaku Nabi Muhammad utusan Allah tapi gedebul jeung gede rahul nu gede rahul jeung gedebul mah Abu Jahal bapak matak sahadat teh bisa balik ke Allah dina kaayaan suci gergantung manusia disucikeun ku eta sahadat innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik deui ka Gusti nu kumaha nu balik deui ka Allah nu kumaha
apan Allah teh nyiptakeun roh teh dina kaayaan suci, maka keur dikumpulkeun roh urang Allah nyangem alastu birobikum nah anjeun nyaksi kami teh pangeran anjeun, maka roh urang ngajawab qalu bala sahidna leres ya Allah anjeun teh pangeran abdi sadaya. Tuh cek Allah anjeun nyaksieun kami pangeran anjeun, roh urang ngajawab leres Gusti anjeun pangeran abdi sadaya. Gobrageun ke alam dunya tempat kotor, hayang harta nipu, hayang boga pemajikan melet, hayang payu dudukun, hayang payuna usaha ragrageun harga, kotor ai balik ka Allah kudu suci. Tah didinya tempatna matak pet bapak dek tatajong ka pemajikan, dek tetejeh kana gelas, dek ngabebek kana kaca, tong eureun Pak tulung ieu ngan ieu teh dina kaayaan bapak teh kotor, punten dibalikeun ka Allah cek Allah kudu suci. Tah maka bapak teh teungeul teteje suntak-sentak sengar-sengor ku Allah dibere panyakit keur nyucikeun roh bapak matak sok sesengor bengok ieu leungeun kekepet atuh suku tujang tajong cara Allah dek nyusikeun roh manusia dibere penyakit di alam dunia matak samemeh terjadi gitu leuwih hade bapak sadar ulah pernah nyieun dosa jeung doraka hemo tujang tajong tujah tejeh saban geureuh jeung nyarekan batur kieu kahartos ibu karena gosip teh kuat dundak dengdek bener teh anak gerhana nya kitu tah sedangkan ibu dek balik ke Allah kudu dalam keadaan suci. Kumaha cara nyucikeun Allah karena dosa ibu dibere budeg cobaan ngadongeng jeung budeg teu nyambung nya cek kuring eta teh hisaban di mana hisaban di alam dunia mending Pak mending dihisab di alam dunia daripada dihisab di alam akhirat. Di akhirat mah punten ari eudeuh init ka Nabi Muhammad nungtun urang deuk ka Allah tapi di tengah jalan aya nu megat saha eta umat kami cek Nabi Muhammad teh umat kuring cek korun teh lain umat anjeun Muhammad da anjeun mah teu ngajarkeun pedit nu ngajarkeun pedit kuring ieu mah anu kuring loh deui golongan umat teh ya Rasul abdi umat anjeun cek Nabi teh bener ieu umat kami nya ya Rasul salat zakat saum haji loh Firaun hampura ieu mah lain umat anjeun Muhammad umat kuring da kuring mah ngajarkeun sombong lain ngajarkeun tawado atuh leugeudeut ka si Firaun jadi dek balik ka Allah teh dina kaayaan suci seneugeun hirup penuh dengan kekotoran matak bagja pikeun jelema anu tobat samemeh maot tenang keur sakaratul maut jeung tenang nalika amalna nuju diparios ku Gusti Allah taala matak hirup mah sok latihan maot kalah seserian di tah latihan maot teh ibu meureun panon peureumkeun terus diboehan jejak ongkoh kitu lain latihan maot teh la ilaha illallah Muhammadur Rasul sing mana karang taruna tadi dibere duit boga duit bagikeun tah ku urang dibagikeun karang taruna ketuana we keur kas ye lumayan keur kas lah sabaraha nya ieu urang itu lah dua tilu opat lima genep tujuh delapan salapan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hayang tutungkeun da 18 20 2 hiji 22 23 24 25 2.650 deui atulah menikah 2 juta sabaraha itu teh 2.650 hiji 2 3 4 5 6 7 8 10 jeung taruna hayangnya tuh mana ketua Karang Taruna diberi duit
lain tadi we urang naik kana singa cek hate tuh urang era lamun teu mere duit aya teh aya rezekina abikeun we ieu keur kas nuhunnya atuh nya sama-sama PDKM PDKM di tempat ieu si mik bocor aya PDKM mana tong loba teuing di 2, 3, 4, 5 aduh PDKM nyangakeunnya hampura abdi abdi mah beuki heureuy jadi itu teh ngolo padahal mah abdi teh dipikeun deui gitu matak anu suudon ka urang mah geus lakur teh sia teh teh kumaha suudon nah kitu nyanyi disawer disangkana mah reundek digubung padahal dibagikeun deui lebok tah suudon teh dosa tuh nah ieu mah keur kacapi tukang so nempoh kerokok mana sinden nu kursi eta gaib eueuh nitipnya keur sinden ngadak-ngadak ke tukang son dibeledugeun sorak nyaho urang yang ngarti yeuh kerokok apa nu nah aing mah ieu teh rada hariwang dibagikeun sieun teh mah yatim sok dire wayahna nu hajat lamun kurang tambahan mana yatim rek dinya dari rek dieu atawa abdi mending ka dieu diajar wanter yo diajar wanter dek dieu sok deh dieu sok manyangan duaan aya keneh sok saloba-lobana tenang we teu mah hideuk menta deui kan hajat nya daripada ngayakeun santunan khusus mending kurang we ditembak garing 1 2 3 4 wayahna nini mah tong ngacung da teu hayang nini yatim teu hayang abdi mah butuh lagi anak yatim mung nini yatim mah horeang 1 2 3 4 ayo 4 teh tuh kadieu yo sini deh kelas sabaraha sekolah SMP kamu 3 SMP kelas 2 SMP 5 dek kelas berapa 9 SMP berarti aya kaneh sok sing loba moal beak sarorog sawah enggak 1 2 3 4 5 6 sok aya kaneh mana sok bisa nu kalangkung bu dio orno dio siap hari nutus teu aya saha bapak mamah mah aya keneh tos nikah deui mamah can atau sebae halus aya nu ngabiayaan sekolah saha mamah kamu nu tos teu aya saha bapak mamah aya keneh tos nikah deui can tos mana mamah teh mana ku ieu atuh itu aya adi itu lanceuk adi tiri kan bae sing nyaah ka adi tiri ge nya Omar kelas sabaraha sekolah nah ieu ge SMP gede ieu kelas 8 leutik sakelas bener leutik bae aya nu tos teu aya saha bapak mamah aya keneh tos nikah deui mamah lamun mamah deuk nikah deui wios ampura bah anu duda mika hayang ka inung budak ieu dilarang teh ku anakna ulah kunaon mamah ulah nikah deui sieun teu nyaah nya padahal mah da itu mah bade nyaah cenah itu mah
Itu udah guru. Oke, kamu kelas 5. Anu ngabiayaan saha? Si ayah, mamah berarti nutus si ayah. Ayah kerja di mana? Hah? Tower. Tukang naik. Oh. Kamu kelas 9, berarti kelas 3 SMP. Nu ngabiayaan saha? Bapak, mama nutus si ayah berarti. Ayah tuh bapak di dia. Di Purwakarta di Peleret. Ayah di dia jeung saha? Oh sarang si teteh. Jadi neng sekolah ti saha biaya? Teteh bapak, ti bapak. Ya. Saha nutus daya? Mama. Bapak mah aya keneh. Nyaah ka mama. Nyaah ka nutus teu aya. 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 Tah kumaha cara nyaah ka nutus teu aya? Ku kalakuan nu hade, ulah rungsing, ulah rudet, kudu sabar, doakeun. Oke? Oke, nih buat kamu. Aduh. Dek, ulah dibalikeun kana kuota. Kumaha? Sok Pak, bisa datang kemari luan sok. Nah, sok tapi suntangan ka Pak Haji tuh. Alhamdulillah di dia seueur. Dek, sana tuh aya tambahna jadi 200 sok. Ulah waka turun kalem. Aya kana yatim tuh, itu Pak Haji nyekelan kana duitna. Aya kana tuh. Jompo. Pak Haji eta sabaraha deui? Aya sok jompo. Anu usia 80 we heula. Yatim beres, jompo. Emak, nya sok. Yusuf seberapa tahun, Mbak? Sok, bae dok loba ge sok. Paling loba teuing mah urang turun. Dah aku tanggung jawab. Mak. Wios mah dihanap ya, Mak. Bisi gobis. Wios dihanapnya, wios dihanap. Wios. Apa, sok. Nuhun ya, Mak. Alhamdulillah. Sok sing loba bangsa Pak Haji diluhurkan nih. Ari urang teh kana ngabobotohan mah ulah salah atuh. Mak, tampi kumaha? Kanggo jajan. Aya abah. Sok ditantang saloba-lobana. Lamun loba teuing abdi langsung turun. Sama sok. Ya alhamdulillah aya rezekina nya. Pokoknya Pak Haji ulah aya sesa 100 aja. Ya lin mas mah iya ya. Sesa eta mah. Jatah saurang deui ayo. Oh 5 deui. Tong kagok 10 ge sok. Jatah 5 deui ya buru. Sok anu turunkeun itu mah tuh. Katinggal ku abdi tah. Moal mak. Oh Pak, itu Pak nganter tiasa apa? Ku Pak Kades nya dikadinyakeun nya. Pak Kades tuh. Sok kagok 5 deui deuk 10 ge mah sabodo lain urang nu mere lah. Tuh mah itu tuh Pak. Sok ulah anu kaliwat. Iya deui. Alhamdulillah. Sok anu keur sarege hudangkeun bawa ka dieu. Atos
Ada ya anu kaliwat yo. Mengpeng Pak Haji kukuring diajak kerja sama yo. Atos. Ayah, tuh Pak Haji tuh. Mak, pada ka dieu. Ma, itu tuh Pak Kades tuh. Tah. Terakhir tah. Itu Mak. Itu hiji, dua, tilu tuh, hiji, dua, tilu. Eta. Sok kumaha Pak Kades lah. Ngan lamun aya nu ka dieu deui urang turun yo. Da bahaya nomokan. Atas. Hiji deui. Tuh aya itu tuh aya ka dieu. Alhamdulillahnya mun tiap pengajian kieu Bu. Meureun meureun aya kahadean sararea nya. Alhamdulillah. Heup. Tapi si aya nu rek usulan datang we isu ka dieu. Da geus eueuh abdi. Jadi itu tanggung jawab. Sing sarehatnya. Jok bisa rek dijajankeun ge pek bae kitu. Sok. Ngan ulah dipake meuli kuota. Komo dipake TikTokan mah ulah. Heuh. Bisa rek cai bawa. Ode. Oke. Ibu tisim kuring sakit nu kapihatur. Bobo sapan lain deuk neusan capek teh.